sababaraha waktos Kang Aden teu tiasa upload dianjurkeun ku pemerintah PSBB jadi aya di bumi wae. Jadi Kang Aden selama di rumah wae teh kegiatan naon wae tah? Main game paling gigiannya. Masih bukan Kang Aden, kemana wae? warga Aden pokoknya masalah baktosnya sababaraha pekan sababaraha waktos Kang Aden teu tiasa upload teu tiasa naon disebutna teh upami teh wisata gitu nya, kontenna konten wisata, kontenna konten di outdoor di rumah karena yang nama dianjurkan ku pemerintah PSBB jadi aya di bumi wae. Jadi Kang Aden selama di rumah wae teh kegiatan naon wae tah? Main game paling gigiannya, ulang-ulang tentang virus seperti kieu da dihenteu-henteu oge dampakna signifikan bagi orang pribadi mah. Contohna dina hiji orang teu bisa ngumpul ngariung pamprok jonghok jeung babaturan teh. Kaduana jadi aura senyum urang teh rasanya kahalangan ku masker aslinya jadi terlepas we senyum teh. Jadi paling urang mah senyumna anu kapandangan halus teh. Benar kan? Aslina. Emang manis Kang Aden tuh. Tapi tentang keseruan ieu aya bingana kalau anu kasep. Naon bingana eta? Jadi bingana kieu urang tiasa saeutik-eutikeun rai we dina kulit anggar kejenuhan bener aslina. Aduh, hayang konten, hayang wisata deui, hayang tiris, semua tiris tapi endah di mata. Kan seperti itu. Pokoknya masalah baktos kanggo warga-warga Aden gimana wae ayana dukung terusnya channel Sunda, channel Aden walaupun cek parebasa nama niatna ngahibur. Niatna positif. Ya mudah-mudahan lah. Projong trust kanggo channel Aden pokoknya mah subscribe, like and share na. So Kang Asep atuh bisa taroskeun ka abdi. Kang Aden rahabi. Jadi Kang Aden atuh lamun selama di rumah wae mah hese neangan jodoh teh bareng. Justru ku eta sebenarnya mah. Lamun diulikeun jodoh pati bager cilaka pancek aya dina aturanna oge. Eta mah kersaning pangeran. Jadi kalau kapayuna warga-warga Aden insyaallah bakal aya ngobrol bareng, canda bareng, sangrerencangan anu bakal insyaallah serunya. Musak itu bukan mah perkenalan abi moal mungkin ayeuna ka outdoor heula, moal mungkin di luar rumah, kumargi ayeuna keur Covid ieu khususna di Kabupaten Bandung nya zona merah. Ayeuna aya di outdoor sambil lagi ngobrol bareng nya. Musak itu panginten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos, salam gawe dengan salam Sunda, sampurasun.